mitoha si kabayaan keheuleun pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik. Cek si kabayaan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda. Nepangkeun simkuring Vira Vanini Permana kalayanim 2206222 di kelas 4B Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Tah di dia simkuring baris nyimpunan salah sawios pancen mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Bapak Haris Santosa Nugraha MPD. Dongeng aya animasian? Hah? Ya, sakit tuh. Biasa atuh. Nah, hal eta teh baris dipedar ku simkuring dina animasi dongeng ngagunakeun media digital dina kaparigelan ngaregepkeun. Anapun aplikasi anu digunakeun teh nyaeta ChatGPT, Canva, Web Runway sareng CapCut. Tapi sateu acan dilajeng teu kenging hilap kanggo nga-like, komen, share, sareng subscribe YouTube channel ieu nya baraya. Teras kumaha cenah lengkah-lengkahna? Yuk urang sakseni sasarengan. Sateu acan kana lengkah kahiji, urang kedatos nyiapkeun heula dongeng anu baris dianimasikeun nya baraya. Lengkah nu kahiji nyaeta ngagunakeun ChatGPT. Tah pamitos diakses, robah dongeng nu tos disiapkeun kana bahasa Indonesia. Pasing-pasing per adegan, teras robah deui kana bahasa Inggris. Lengkah kadua nyaeta ngagunakeun Canva. Dina laman desain, klik elemen, tuluy scroll ke handap kana buat karya sendiri. Tah ketikeun deskripsi nu rek digambarkeun sadetail-detailna. Atawa bisa oge ngagunakeun kekecapan anu geus dipasing-pasing per adegan dina ChatGPT. Kaengkeran tina aplikasi teh nyaeta resolusi gambarna kur bisa persegi hungkul, teu bisa landscape atawa ukuran anu sajena. Lengkah nu katilu nyaeta ngagunakeun Web Runway. Dina halaman utama, scroll ke handap teras klik generate video. Tah didinya pilih text or image to video, tuluy upload gambar anu baris dianimasikeun. Katut deskripsina oge nya baraya. Kusabab laman ieu teh berbasis bahasa Inggris, kukituna tiasa ngalebetkeun deskripsi tina hasil ChatGPT tadinya baraya. Pamiatos klik generate for second. Antosan, pamiatos tinggal heula hasilna. Pami saluju sareng anu dipikahoyong tiasa klik downloadnya. Lengkah kaopat ngagunakeun CapCut. Buka aplikasi CapCut, klik masuk terus login. Tadi dia tiasa ngagunakeun TikTok, QR, FB, oge akun Google. Pamiatos klik buat proyek, terus klik impor. Tambahkeun bahan-bahan animasi anu baris diedit ka sub audio dongeng nanya baraya. Pamiatos tiasa drag kana track atawa klik tombol plus hejo. Runtuhkeun saluyu jeung jalan carita ana. Pamiatos diruntuhkeun, cek heula klip videona atau saluyu acan sareng audiona. Pami teu acan urang tiasa edit-edit atawa robah kecepatan klip saperti dina video. Ini hiji maksa, sekalian keur alasan bari jeung lamun dihanteun imahna, saliat oge pikiran roat. Nah, pami video sareng audiona atau saluyu sadayana, salajengna urang tambahkeun teks kana video. Di dia teksna tiasa kanggo cover oge nulianna nya. Pilihan model teksna oge seueur pisan baraya. Buah nu haratis, buah nu berbayar. Pilih salah sawios, teras ketikeun saluyu sareng nu dipikahoyong. Tah pamiatos, simkuring baris nambahkeun efek transisi dina tiap jedana supados teu monoton teuing cenah baraya. Video oge sami nya seueur pisan pilihan efekna. Buah nu haratis oge nu berbayar. Cirina mun urang atos milih eta efek nyaeta aya tanda warna abu.
salajengna simkuring baris ngedit cover anu ditandan ku tanda pensil. Tah didinya orang bisa ngadesainnya seperti di Canva, oge aya template-template na gitu. Dian eta orang oge bisa mawa cover tina bagian video seperti simkuring ieu. Tinggal klik simpan. Nah, pami atos klik ekspor. Didinya orang bisa ngatur resolusi, format, jeung rea-rea deui. Salah sahijina aya pemeriksaan hak cipta. Tah bisina nya dina bagian video urang teh aya hak cipta batur gitu baraya. Pikeun ngaminimalisir pelanggaran ka hareupna. Nah, pami atos klik ekspor. Upami atos artina video atos kasih bagian jeung ieu hasilna. Sikabayan ngalanangka. Dina hiji mangsa, sikabayan keur lalason bari jeung ngalamun dihareupeun imahna. Saliwat oge mikiran roay, tutut jeung lauk anu dialana kamari. Teu lila tidinya, sikabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan, cek mitohana. Kenceling sikabayan ka kebon, nyoren bedog rek ngalanangka. Bareng nepi ka kebon, sikabayan alak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot, hiji tur gede pisan. Tuluy wae diala, barang dipanggul, kacida baratna. Wah, moal kaduga yeuh mawana, pikir sikabayan teh. Tuluy we nangka teh ku sikabayan dipalidkeun ka walungan. Jeung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh, cek sikabayan teh nyarita ka nangka. Barang tepi ka imah, sikabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang ngalanangka teh? Komo weh menang mah nya gede nya kolot, tembal sikabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Mitohana nanya. Har, naha can datang kitu? Apaan tadi teh dipalidkeun dititah balik ti heula? Cek sikabayan teh. Ari manehna bodo-bodo teuing, moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitoha sikabayan keuleun pisan. Wah, nu bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik. Cek sikabayan bari ngaleos. Tah mung sakitu nu kapiatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.